Assalamualaikum sobat, sobat ngaprak, penanggung jeung sebana. Ayeuna aya di Sanghyang Poek. Dina raga ngaprak nganter sih namanya. Jadi nganter tamu ti Piwan. Entah dina raga nyen klip, nyen video, nanti nyen film dek semacam seperti dokumenter nyata judulna 2 hari 1 malam eta ekspor. Jadi orang mah beraina lebih videonya sing kuring ukur nganter ka Sanghyang. Jadi tujuan ke mana nyata Sanghyang Heuleut atau leuwih Malang. Tempatnya geus lumayan enak, mah geus lumayan geunaheun, rada lega, tempat parkir aya di handap, motor di aya motor di dieu, terus tempat parkir tadi di dieu di tengah parkir mobil jeung motor anu geus merenah. Terus pelatarannya lumayan lega, peristirahatan. Anu aya di tukangan urang, tukang itunya. Pertama nyata tebing atau naon disebutnya gunung gede teh nya. Jadi cadas nang kawin teh nyata Sanghyang Poekna. Oke, urang bakal ngaliwatan kadinya. Oke, diteraskeun langsung bari urang lempang, urang ngobrol naon wae nu aya kepanggih di Sanghyang. Bawa sanitizer nggak sih? Bawa hand sanitizer. Semuanya tuh paling sana. Ini si cantik jelita. Yang Sanghyang Heuleut itu adalah panggilan yang pertama untuk orang, yang satu lagi untuk sesuatu yang barang atau alam yang berbentuk alam bisa. Barang atau berbentuk alam ya. Itu si ganteng. Seperti itu ya. Untuk orang ataupun alam. Orang dan atau arang atau itu nggak usah dijabarin sama kalian, nanti biar sama itunya aja. Kayak gitu penjabarannya. Terus kalau yang Heuleut itu sendiri kan kayak semacam dia nggak mau diekspor kejuaraan. Iya benar, kembaran. Terjadi masalah. Kalau yang Heuleut itu sendiri itu lebih kepada perantara ya antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi kayak jembatannya Heuleut itu. Tapi penyelangnya gitu. Tapi kalau misalnya gambaran Sanghyang Heuleut itu sendiri adalah di mana ada aliran sungai yang menabrak kayak menabrak entah itu pusaran, bukan pusaran ya kan? Dinding atau apa? Sungai. Dinding sungai atau apa yang berbelok. Nah, dia belok airnya. Kayak gitu kayak air jeram. Nah, itu part Heuleutnya itu sendiri. Iya. Gitu. Tapi ini habis hujan ya Kang ya? Agaknya agak keruh gitu. Ya. Oke. Udah. Udah naik. Ya. Siap. Hai sahabat traveling. Kamu kanan. Nah, sahabat traveling. Halo Kang. Bayarnya 40.000, masyarakat adanya. Berarti harus tulis data dulu ya Kang ya. 40.000 per orang. Bang, mau nanya 40.000 untuk satu orang atau 2 orang? Orang. Oh 2 orang, berarti wah sahabat traveling murah. Murah banget, berarti per orangnya 20.000. Murah juga ya Kang ya? Nah, udah nih Kang. Makasih ya Kang ya. Kita berangkat. Ini proses syuting. Orang bari diturutkeun nu boga lalapan lempang nuju ka Sanghyang Heuleut. Ieu keruna oge kameramen kita udah yang lain itu icih. Oke.
Nah, jadi orang di daerah aja bungkul soalnya sang yang let, sang yang pipe, sang yang kedit mah kan pernah diunggahnya di YouTube di Desa Ris Buana anu sabaraha waktu kapukan. Jadi mah hitung-hitung naonnya tutorial mun atawa naonnya proses-proses nyian hiji film gitulah ibarat. Ya orang ceritanya ke istirahat lah ke di nanti di Oh, ini yang kemarin saparapat tayang perjalanan itu, sebenarnya kambing. tapi ketinggalina Oh. rada lumayan ya stamina na kecuali ada memang biak waktu batu jalan gitu kan harus syutingnya ada memang coba take shoot anu nah ini kameramen kita bilang Guys, baru seperempat perjalanan guys. tetap semangat Semangat. Bawa satu ya. Satu. ambil napas kumpulin tenaga ambil napas dulu sok bilang Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ris Buana. oke Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Ris Buana. Semangat! semangat Semangat! Semangat! oke cuma melepaskan beban nah iya tracknya lumayan semiti rupa sebenarnya repot deh batu-batuan kurang apa ya batu oke nah ini batu-batuan punten neng
kaendahna wajibnya kurang dijaga, dimulai, dipiara, tur dipalire. Sedangkan kaendahan alam ieu tetap lestari, tetap bisa kasaksian itu sakur-sakur makhluk samana ku anu itu urang. Jadi kurang salaku manusia buka kewajiban keur miara malire jeung memulai alam. Sedangkan ya alam tetap mere fungsi anu sabener-benerna keur kehidupan manusia sakuna. Yo wongkon geus hampir nepi ka Sangyang Heuleut sakedeung deui meureunna tinggal sapengkolan ka Kenca. Ka Kenca. Tah ieu batu andesit nyata batu anu namper atawa endapan tina hasil meletusna atawa ngabledugna gunung Sunda purba. Dina mangsa jutaan atau puluhan jutaan anu geus kalarung. Nah di hareup ieu urang nyaksian kaendahan alam anu aya di Sangyang Heuleut. Batu-batu nu ngajungkiring bararadag eta sabagian anu urug jeung kabawa caah atau kabawa ku tarikna cai Citarum purba. Cai Citarum anu memang asalna ngalir ka dieu, debit caina gede, saacana aya bendungan saguling di tongohna. Tah ieu batu lalapisan ieu asal muasalna nyaeta tina lempengan batu-batu endapan tadi atau batu namper. Menghasilkeun lapisan-lapisan batu anu pinuh ku seni ieu. Sangyang Heuleut aya di hareupeun urang. Ke sebelah sana aja nih. aja nih. Jadi Mangga sendok lo dong. Pak. Tadi sobat di tukangan urang leuwih malang atawa Sangyang Heuleut. Sangyang anu kawentar kuari geus pada apal geus tebirek deui utamana di sabudeureun nonoman atawa jalma-jalma para pemuda-pemudi anu resep traveling atau asup kana resep kana ngaprak wisata alam nyiar ka segeran hawa-hawa alam pagunungan ejona tetangkelan di leuweung ieu tempat anu kacida pisan bisa dijugjugna kacida pisan jadi tawarkeunana lantaran kutok pisan pikeun jama-jama anu nyiar kating terima. Sangyang Heuleut kiwari masih seperti Sangyang Heuleut anu kamari-kamari atau lebih hari. Masih keneh nyayagikeun kaendahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala keun sakuna manusia. Batu-batu masih keneh pating jalegir baradna. Jadi papaes, jadi pamageuh ieu wewengkon sangkan pageuh tur maneuh. Leuwih malang nu kacok-kacop anu kiwari jadi disebut Talaga Heuleut atawa Sangyang Heuleut mibanda sajarah anu mandiri, sajarah di zaman 1500-an tahun anu kaliwat juga disebutkan ya dina naskah-naskah kuno utamana dina naskah Bujangga Manik dina naskahna anu dijieun dina atau ditulis dina daun lontar teori aya di museum di Baduga.
karena cai sempat ngawal-ngawal deh. Masih anak kamu udah kan. Nah gitu sobat, lapahan dina poe ayeuna di raga nutur nganter berenanter ulin ngaprak ka sangyang heureut dina poe ayeuna. Kemarin non bisa dipidangkeun dina poe ayeuna, mudah-mudahan pokoknya orang biasa terpanggil dina kaya nu langkung sampurna juga sadayana biasa ayeuna kesehatan kemuliaan karagaan anu satemena. Ini ya rabbal alamin. Nuhun kana saur peratasanana Allah hilap like subscribe-na di pencet tombolna dari kita berem bikin video ya. Nah, terus biasa di share tapi dibagikan lamun angka hilap video saya kita pengen kan nuhun karena dari peratasanana